Jangan aku macin maaf gitu wae mah aku masih tong kitu atuh kalau lotor geuning. Enggak mau, enggak suka gelap. Neng. Kulan. Iya, mama di dieu. Neng kenalan. Geus mama. Kerek bener. Kulan. Emang? Hah? Iya, eta nanti Ama Pak Etan bisa bicara video nih. asep yang di Jina mah. Nanya janak naon? Itu dagangan mama. Kecuali Mama emang tuh pindah profesi gitu jadi prostitusi online kayak atau ayeuna mah. mama pan teu bisa kan mamanya sorangan neng mama mati bawa lagi tarang ngomeh-ngomeh HP. Make aplikasi zaman ayeuna mah. Neng, Heeh. kieu ayeuna mah mama teh rek minta izin kan. Izin naon mama? Mama teh rek kawin deui. Hah? Kawin di jeung saha? Pan neng apa sorangan mama geus janda 30-puluhan tahun nih. Jeung saha maksudna teh sok sieun naon? Ieu neng mah sok sieun teu nyaheun ka neng. Ka teh Pokokna mah calon ieu mah bakal nyaheun kan neng. Pasuna nyaheun mah. Neng minta paeh ge bakal dilaksanakeun. Syah heula we. Kumaha diizinan? Mama. Aya gawe ku neng diizinan tapi neng mah aya syaratna. Naon syarat? Kudu nyaheun ka neng terus we amun neng hayang nanaon kudu dilaksanakeun nya. Karena mah hayang ka pajet. Kawin heula, Iya. kawin ka pajet. Mama baik kawin deui. Bener gae. Dieu. Heeh. Siap-siap kudu boga adi anyar ya. Tapi ulah jadi beda buka di anyar teh nya. Heg. Ih, makasih lah. Goblok iya hantum kitu wae sia teu mamah teu Aduh. Balik Ngakeun. Neng. Enggak mau. Indah banget. Ngampar ya. Maet jangan dihalalkeun oge geus hayang ngampar-amparan. Ini gampang mas kawin nama aja itu Nah, Manila 2. Nih, muka sih mah ngobrol Anak-anak. Mending kena ayeuna mah kurang piheulaan nikahna atuh asok bebeja buru lamar ning tong ayeuna lila-lila nya. Nya anya. Siap. Ya orang-orang mau Manila 2. Pokona awas alamun bohongnya. Nengok uluna hungkulnya. Hah, neng mah sukuna bae. Sukuna. Atuh urang bebeja ka si mamanya. Yuk. Ayo. Dadah. Yuk, surup mana mah ece kemana tuh didamping kieu Allahu Akbar. Kan ulahan ku mama kita make samping aulat. Ari ieu nah. Ieu mah teu naon. Yuk, mahal emang. Ngoret deh. Apakah itu cinta? Nah, di dari itu beja-beja. Mana euy. Awas bisa maju eta mobilna maju eta maju. Ada kabar gembira, Bang. Marane pokoknya mah engke lamun urang kawinan daratangnya Kawin kawin jeung si Aa geuning kabogo urang. si Epen. Naon? Aya deui eta mah geus-geusan lain panjang nu hiji deui lain. Itu nu jadi mah geus si Dwi mah eta mah jeung si Epen bener. Pokoknya mah urang kawin daratang hayang nyawa ngadona hayang cing gede cing mewah. Bila Ayeuna buru-buru tapi ieu bingung urang oge rek kawin nya tong urang mah moal yang kabur urang heula geuning. Heeh, nata ieu bisi Sus. kemana teh kabagian. eta jeung emang indung mana jeung saha kali? Teuing da cenah jeung bandar naon eta teh Caruk. Sang Ical. Teu nyaho urang mah can panggih. Ante nyaho cenah bager da kedeung deui cenah bulan puasa bakal caruruk bakal marema. Piheulaan atuh. Barengkeun we atuh pas malam pertamana bareng. Bareng mah. Banger we teh. Ayeuna mah urang rek siap-siap heula rek mentar restu enak keneh nya. Ngajuk. Ayo Ada yang kopi atuh Cing kan. lancar. Ieu atuh hantem we ngomong ka urang teh menta wae. Atuh, minum kopi ya.
Itu buka heula atuh ieu. Iya kan ieu. Iya, mobil oge kita. Ah. Udah tuh kawin ke Neng ah. Aduh, kesabaran mah mah. Neng geus sabar. Duitna can kabeh ieu kawin. Buru-buru kawinkeun ah bodo ah. Duitnya teh kabeh. Baik ya. Balik aja lah. Aya we hutang-hutang heula kan. Dikawinkeun ku saha usah saha? Amil ke kamarana ieu Amil. Mea. Aya Amil. Iya. Naon? Itu aya bisnis ya. Sopi ulah beja-beja katanya. Ya bisnis. Ya biasa makanya jadi penguluk gitu? Heeh. Kayak gampang balik dongannya. Tas Urang embung aja. Bobogohan wae teh bobogohan teh ngajina dosa-dosa teh abungan isakeun. Lila teh serius. Bener? Oh, bener. Bisa tuh 3 tahun ini di Banten. Sangaran teh. Ah, iya. Oh, sangaran. Ici. Iya. Usman. Usman bin Umar. Masa bener? Begitu apa dikawin teh? Kalau saksina mana itu? Saksina mananya? Tuh, eta. Mang. Mang, kan dia Mang. Mang, dia. Tadi Mang. Ya, bisnis ini. Jadi saksi orang hari sabaraha. Wali sabaraha. Gampang maksudnya. Kawin mah balik rumah. Kela. Oh, bener. Ya bener. Ya silona ge dibayar ge gampang. Dibayar. Gua tuh jadi jadi saksi. Lila, guru ya. Anjing kawin aing. Kawin. Dikiranya. Ieu salah ieu. Kawin Gini. Pak ayeuna mah saksi geus saya nya. Jadi enak orang jawab kabona sok. Kurang we ah. Ding bisa. Oh, sok Ngomong atulah salah. Kurang we. Oh. Uni we. Saya nikah dan kawinkan Icih bin Ucuh. Dengan seperangkat mas kawin semen 1 krat semen 1 krat dibalik situ dengan kenti itu. kan orang nu ngomong lagi ganding we salaki mah cicing nyawa lumpakan we yo ayo sah anjing sata geus balik ah tah ke heula Mil iya di Amil ieu Ai mama geus kawin. Neng canek nang rasa kawin. Neng. Keur naon dia? Bapak anyar Neng. Eta bapak nah mama ira kawinna teh beja-beja ih. Buru-buru atuh pan mama teh Neng pan di teangan teroret. Beja-beja atuh nyaho atuh. Ya ta, alus teh. Siga ieu nya robot kop. Tepo. Ya. Nyobaan lah ku Neng. Hah? Cobaan lah ku Neng. Oh, Neng mah ya. Esok atuh. Ieu berat di mana ieu? Berat di Ieu teh di urang keur kawin teh salaki urang teh orang Zimbabwe. Iya. Heeh. Gulis kieu mama bapana mah atuh Pokokna mah beurang ayeuna Neng hayang kawin ayeuna keneh titik. Kumaha ieu? Kawin tinggal ki. Parke mama kawin jeung ieu. Mung ama pokona mah hayang ayeuna mung tah hayang Kawin kumaha sih? Yah, Betul. Ayeuna urang nikah teh ayeuna kayak laekun ku si mama embung buru ayeuna alim ayeuna adu cupang tinggal. Bae tama buru urang ayu ayeuna Aduh. Aya tepan kawinan si Minceung teh. Minceung. Kalau tadi Heeh. Kira-kira dekat. Pincak. Hese aing buru. hei arek kamaran Kan ini yang kawin, Lin. ka panghulu pengsirah kan kawin jadi dong jadi Aya saya ya anu we. hayu kopi hayu buru Ayo, Bro. Salam. Bang, Naon itu ya, naon. Mana? damang Kumaha teh ujang damang? Damang. Kumaha teh jadi kumaha? ngajajar atuh kumaha ieu teh sanu rek kawin didinya nu ngajajar
kumaha teh? Tiluanana dikawin ya teh bah. Dikawin. Kamu atuh mah jadi neng mah. Oh hiji atuh hiji ayo we. Udah ino Bang gelisna pang beho. Baik atuh diukna itu kumaha. Iya Allah saya. Di mana saya tuh dah duit di mana? Parupa tingana. Ya namanya saya teh pengogotna ya. Abdi teh Akbar Rosidin bin Umar. Akbar Rosidin bin Umar. Kisah namanya neng? Selena Gomez. Ya. Kita saluran kawin Pokoknya di radio atuh. Iya, Selena Gomez. Abah. Lurus itu. Iya, Selena. Ici. Naon Mixeng? Selena. Mixeng. Geus diganti dina kakana oge ngarannya mana. Ada di kawitan ayeuna. Mohon bah, bade dikawitan jadi abdi teh kumaha ieu teh? Bapak lain abah. Saya terima nikahna. Acan itu Balik. soknya. Dibalik atau Oh AA? iya benar. Bukan teh iya, main teh iya bieu teh. Sok. Saya nikahkan Akbar bin Saifuddin dengan Angel. Neng Enja. Cenah Selena Mas Gomez. kawinan naon ieu? Mas kawinna abdi teh nyala semen 2 ke siksa gorobag sareng Manila 2 bar. Sok wihaninya. Ya ya. No, saya nikahkan Akbar Saifuddin dengan Neng Selena di mas kawinanku kesik 2 sak. Bisi. Kesik Semen, dua- oh semen, semen 2 sak. Kesik Roda. saemernya. Saroda. Taroda. Satruk. Manila. Kita sano kawin hari yang udah wala sah. Manila 2. Manila 2-nya. Kumaha saksi? Sah. Sah. Tidak sah. Tidak sah. Luas. Itu. Mama, Akbar ning. Ayah. Kawin jeung saha? Mama, Iya, iya. Ini anak Mama. Itu saha? Itu budak. Budak ayah. Wah, itu mah nggak bisa kawin kayaknya. Mama, ayah itu jadi kawin. Ayo we putar itu. Anjas, oh nyesok atuh orang nikahkeunnya. Sok. Saya nikahkan Anjas bin Komar dengan Nyi Empem bin Icih dibayar mas kawin. Anyuk. Nganyuknya, oh nganyuk. Doma hiji nya nganyuk teh. Tapi tilu. Sok. Jeung gerobak tilu tuh. Oh, gerobak tilu nya. Dibayar nganyuk. Kumaha saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Ay, atuh pas halak jadi sak nikah. Oh nya. Orang langsung mulang. Yuk, kena duit. Ayo duitnya mana? Yuk. Duit. Oh nya. Ayo mana? Yang mau kawin. Orang kumaha? Kawin wae urang ge. Cocok, orang jadi amilna. Oh jadi. Bener sapru. Aduh, ayo kumaha? Saya nikahkan Suton bin Santen dengan April bin Mei dengan loring door rusak. Dengan loring door rusak. Dibayar servis. Sah. Saksi. Sah. Baik sahanya. Alhamdulillah. Selamatnya. Ayo. Oh. Ternyata ibu tiriku adalah mertuaku. Ayah itu jadi nikah tehnya. Dalai. Goblok pisan ama. Balik.